Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu jeung babaturan abdi ayeuna aya di Pusdiksi. Urang geus aya Balai Satika. Balai Satika ieu biasa digunakeun pikeun acara-acara besar. Satika Zeni dawat sikatan Pusdiksi. Mangrupa lade kawa Chandra di muka kanggo darat. Pusdiksi ngabogaan tugas menyelenggarakeun atikan kecabangan Zeni di Nararagan Ngaronjong Panceng Poko Kodilaten TNI AD. Pusdiksi aya handap jajaran Kodiklat TNI AD. Pusat Atika Zeni, Komandan Pembinaan Doktrin Atika Pasarta Salatihan TNI Angkatan Darat. Ayeuna urang aya di Taman Kanak-kanak Asrama Pusdiksi. Biasana barudak arulin di dieu. Ayeuna urang aya di lapangan Gelora Benteng. Biasana lapangan ieu dipake untuk olahraga. Pikeun Ayeuna urang aya di Rumah Pintar. Biasana di dieu dipake pikeun maca buku, nyakeun tugas, jeung lain-lain. Ayeuna urang aya di daerah pelatihan. Biasana di dieu tempat-tempat tara-tentara ngatih. Berenang. Biasanya diadakan lomba-lomba. Mun orang jero kalau mau mayarna berapa? Orang luar orang jero mayarna goceng 5.000. Lamun orang luar mayarna 15 gocap 10.000 guys. Datang ya. Bah, yuk ini. Masih diajak. Kamu Nah, di dia juga tempat lapangan. Biasanya tempatnya untuk latihan mobil. Latihan mobil yang motor. Latihan mobil. Belajar aja apa Ibu? Ayeuna urang aya di tempat daerah latihan. Biasana di dieu tentara sering latihan. Itu di sana ada contoh tentara-tentara di ditu aya tentara nuker mungutkeun sampah, Keur ngabersihkeun daerah latihan. Nuhun geus nonton video ieu. Sekian dari bila aya salah-salah kata. Mohon dimaafkeun. Sekian dari urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like di bawah ini.